boga salaki teh imah alus-alus direnovasi. Alasan kena ku gempa, tapi jerona hungkul nu rusakna. Abong ti keur leutikna ti geledug tinu aisan. Lamun teu nempo duitna kandel mah sangeut teuing dikawin ku manehna. Asa aya nu janggal ieu teh. Tayang ka imah itu mumpung si Carin sarek keneh. Hai. Nyai. Nyai. Kemana? Nyai isuk keneh teh ngencar pamajikan teh. Aduh. Alah, sia euy bawa-bawa balanja ka bor mah. Soalnya di bor mah hungkul can boga hutang teh. Di warung-warung sajian mah geus pinuh bon teh. Aduh, salaki hudang sare teh lain pang nyiapkeun sarapan mah. Ieu beuteung geus Sulastri. Alah. Aduh, dikunci. Aing nih asa jadi tamu di imah sorangan ya teh. Aduh, si Carin geus hudang can nya sare di saung teh. Nah, tadi diangkat wae teh. Aduh, si Nyai aing mah kadaon ka dieu nya ieu mah teh geus dijual. Lah, juragan, buah leubet. Buah-buah aing mah keur mikiran ieu lieur. Kamana sekalop teh nih ngalilakeun? Wow, ngalilakeun. Awas atuh ieu kepempet. Eta. Kade kan kuncina? Buru. Panuju direnovasi Nyai, teu acan beres. Renovasi naon? Imah alus-alus urang tapak gempa ge. Nyai, pan kapungkur teh ieu teh bumi teh ngadamel teh luarna teh semen hungkul sareng make betonan. Ari lebat apu hungkul, jadi pas aya kagempa kaeunekeun saeutik teh langsung we maroklekkan barulah. Ai luar mah sae da di beton. Terus ayeuna kumaha atuh? Sia euy. Nu boga imahna datang. Aduh. Kang Lop. Ari itu saha anu kana mobil? Kan arsitek imah ieu Nyai. Mending hayu Nyai enam urang disaung deui geuna di ditu mati isti di mah palaur. Mamun katingal kasong-kasong ke eumeur. Pokona mah minggu hareup kudu enggeus-anggeus direnovasina. Teu hayang nyaho urang mah. Geus teu betah cicing di saung. Yo ayeuna mah ka ditu. Saung. Nyai, kala ari si Bona kemana? Nyaho teuing, sugan tadi disempilkeun di mana? Di dieu nyelap ieu mah. Aduh. Ari si Bona nanaonan cenah nya. Aduh, aing. Aduh, kadon kuku cuprakan. Astagfirullahaladzim. Bona, ari mana nanaonan? Aing balik.
Aduh, jeung nu meuli imah geus balik deui geus datang. Aduh. Ayo gancang bona, naik. Gancang ayo balik. Ya, segar. Woi, eta mana keur naon? Aduh. Ayo gancang naik. Pak Bos, kumaha sehat? Alhamdulillah sehat. Kumaha betah di bumi ieu teh? Ari maneh kan jual ka urang imah teh ya. Adi dogoe di dieu aduh. Nya hilang. Iya aya senah ka kanteun Pak Bos. Aduh. Sok turun panas. Untung boga pamajikan teh dakluk. Nyawa teh teh imah teh sih dijual. Beak keur jeung randa morong. Nyoy. Pamajikan teh ampun. Ayam lila teh diadukeun. Anu mending adu ayam ah. Itu sanu ngadu ayam euy. Oh, juragan. Aduh. Si Sade euy. Woi, Sade. Dun. Kemana wae maneh? Tilu poe teu panggih. Heuh, urang nu dikeram ku juragan euy. Dikerem. Kumaha caritana maneh dikerem? Iya, Dun euy. Sade, naon maneh ngalewat make dalam sagala? Mas seubeuh maneh, Dun. Oh. Asuh, Aden. Ada siang ngabala lu juragan? Heeh. Ampun juragan. Jeung ngabala atuh aing. Ayo. Ampun. Ampun juragan. Ampun juragan. Juragan, mau dipon juragan. Ampun. Daug sia. Juragan. Juragan. Juragan, ampun. Juragan. 3 days later. Besi. Alhamdulillah. Oh, gitu. Heeh, Dun euy. Parah pisan juragan ka urang Dun euy. Eta mah tuh kaleuwihan teuing juragan teh. Heeh, ka urang teh jiga anu udah kucing budug we. Tapi wah, tadi orang ninggali teh juragan keur ngadu hayam di kebon. Hah, adu hayam. Ari hayam nama gorengan eta dekengna tuh ah. Dinu eleh teh aing meureun teu bonyok ngeureunnan euy. Cok juragan anieu. Siap lah. Sok lah.
sabaraha ieu teh. Cepat, dek. Duh! Si aing mah bisa karanda deui atuh. Anjing. Ngan ayaan deui ya. Ini ya. Tah, ieu mah ayaan euy, gede euy ya. Ada di lana. Juragan senang berbisnis dengan Anda. Lanjut anak muda. Siapa? Cari. Gus. Itu juragan kieu. Iya, kamu kada jadi step. Ayo kabur ah.